Adinya untuk dihapunten tilahi dugi kabakti pamawas abdi saudaraku. Bapak teh kantos nyerioskeun yen bapak teh capek. Bapak teh kantos nyerioskeun lamun bapak teh ripu. Neng emutkeun bapak mah anu dirasa oge teh dirasa duguh lupet nyawa. Tenuli capek berangjang peuting eta ku hayang-hayang boga rezeki leuwih keur ngajejekeun hidup. Nah geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi bapak. Geus bisa kumaha mulang tarima kanu jadi kolot. Teng anu salamnya seueur ngalsihan ka nyeri kanu jadi kolot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Diawitan kumaos bismillah zat ka ilahi rabbi alhamdulillah ku kodrat sareng iradatna urang dina sunten ieu urang tiasa patepung lawung dina raraga Neng Neli dinaon anu ku urang ayeuna bade dikapayunkeun bade didugikeun pamugi ieu sing janten sababiah kanggo lumungsurna berkah kanggo lepasna tina naon anu janten hahalang gegeuleuh kekemed anu aya dina raga Neng anu ngalangkungan nyuhunkeun pangapunten sareng ridho tinu janten ibu sareng rama. Sasaecan dina ieu acara di kawitan simkuring nedak hapunten tawakuf anu kasusun boh bilih engke dina prak-prakanana kirang sapagodos. Hapunten kumargi simkuring mah sanes ahlina ieu mah mung kaleresan simkuring dina danget ieu kenging kaamanatan kanggo ngajejeran dina ieu acara boh bilih dina prakanana kirang sapagodos hapunten anu kasuhun. Salajengna sapertos kauning aku urang sadayana yen dina siraman teh henteu nangtoskeun sareng sahna dina hiji pernikahan ieu mah mung ngarupikeun talari urang talari paranti urang Sunda di mana upami bade mungkas mangsa lalagasan teu aya sanesnya nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun didoakeun kanggo ka kulawargina khususna kanggo ka ibu ramana umumna kanggo ka sepuh-sepuhna anu parantos dihesean dicapean ngurusanan ti aalit meka asih meka dedeh ayeuna bade ngalengkah ngalempangan dina rumah tanggi sorangan pamugi-mugi ku ngalangkungan kenging panghapunten sareng doa ti sadayana Neng Neli kapayuna mugi sing dilancarkeun dina mayeureun segala rakirabina digampilkeun milik rezekina kumargi aya dina katerangan yen sayaktosna ridana Allah gumantung ka ridana ibu sareng rama kitu deui sawangsulna. Tah kumalih kitu simkuring nyuhunkeun nedak tawakuf hapunten anu kasuhun sareng pangdoa ti sadayana pamugi-mugi ku ngalangkungan dina ieu acara anu bade kasanggakeun sanosa siereun sabeunyereun mugi aya mangpaatna kanggo urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sasaecan dina ieu acara di kawitan nembe juang samikeun heula ngeunaan persepsi dina eta siraman lajeng dilajengkeun deui juang dijujut upami teh kawit dugi ka akhir dina acara siraman teh anu teh awit ayeuna Neng masih kena diais kudu jadi indung masih kena disarengan kudu janten rama ieu nandeskeun yen Neng teh masih kena seueur kena ngahesekeun kudu jadi indung jeung kudu jadi bapa. Neng masih kena diais kudu jadi indung ieu hartosna masih kena sagala rupina Neng masih kena ngahesekeun kudu jadi indung. Tah geulis ayeuna dina waktu anu sakieu saena da ti kawit dinten enjing mah mamah tos teu ngagaduh-gaduh deui Bapak oge kitu sami tanggal waler indung jeung bapak cag dugi ka dinten ayeuna ti kawit dinten enjing Neng saatosna rengse di rapalan tanggal walerna lungsur kana janten caroge. Tah kumalih kitu mugi picargeun hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa naraskeun ka dedejeung kanyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Lajeng oge Neng sarengsena Neng dina ngecadkeun aisan bade dilajengkeun kana ngaras ari ngaras teh asal kecap tina raas anu hartosna saumpami urang ngalangkung kana cai susukan anu sok ngukur kebasihan kana mumuncangan tah didinya geulis di mana Neng ngarumasakeun loba keneh ngarasa doraka kanu jadi indung doraka kanu jadi bapa geura bedahkeun geulis tina ati anu wening tina manah anu ikhlas malah mandar ku ngalangkungan nyuhunkeun di hampura kanu jadi indung jeung kanu jadi pamugi-mugi
lawang pantos surga anu salami ieu ku Neng kahihilapkeun tina sadaya jasa jeung kasayana indung jeung bapa geura bukakeun deui ku ngalangkungan Neng sing bersih deui tina kecap doraka tinu jadi kolot. Lajeng engke Neng dipungkas ku acara siraman, Neng diibakan kudu ibu sareng kurama Neng bebersih di dinya ngalangkungan hakikatna pamugi-mugi Neng dibersihkeun deui tina sagala gegeuleuh kekemed sababiahna Neng dibersihkeun diibakan ku ibu sareng kurama kitu deui ku kulawargi sanesna malah mandar Neng dihapunten tinu sadaya kalepatan oge sadayana ka Neng ngawilujengkeun ngamiangkeun ngajajab ku doa sareng kasayan pamugi Neng sing teu kawit dinten enjing ngalangkungan bebersih kenging panghapunten sareng ridho tinu janten kulawargi Neng sing digampangkeun hampang himping dina mayunan sagala rumah tanggina manawi sakitu anu tiasa dipedar mangga supados teu nyongkolong teh kana waktos mangga dikawitan mangga biasa geura ngadeg gelis sasarengan mangga aya palih dinya ari ayun mayun kapalih dia dibika sendalna ari bapakna dipayun Neng muntang karama gelis kana tak bapak duanana mamah nangkep ka Neng ari mangga bapangi ari ayun mangga cari sesenangan Neng di tengah digayung ku karembong digayung ku karembong gelis raoskeun momen anu sakieu sakralna mama masih kena nangkep kahida Neng masih kena muntang anu janten rama tah ieu nandeskeun teu aya nu pangnyaah-nyaahna salam hidup aya di alam dunia iwal ti indung jeung bapa mamah masih kena helewang hariwang bapa masih kena hoyong sasarangan sareng hidup tapi dalah di kumaha ti kawit dinten enjing mamah sareng bapa terus teu ngagaduh-gaduh deui geulis mamah sareng bapa masih kena hoyong sasarangan masih kena hoyong ngurus tapi hidup ayeuna geus waktuna kudu bisa lempang sorangan pamugi-mugi geulis picargeun hidup lalaki anu tiasa neraskeun ka dieu jeung kanyaah tilu jadi indung jeung tilu jadi bapa di dieu bapa nyandak lilin anu hartosna ai lilin teh pelita ieu Rama anu nandeskeun yen salawasna bapa memberi pituduh dina jalan kahadean ku hoyong-hoyongna Neng janten murang kali anu dipika memet anu janten kebanggaan mamah sareng bapa anu tiasa neraskeun kanyaah ka asih anu janten jimatna anu sagala ge dipasihkeun kanggo hidup buktoskeun geulis mamah bade ngalepaskeun hidup bapa bade ngalepaskeun hidup buktoskeun yen Neng tiasa janten murang kali anu tiasa nyandakana jalan kasayan anu tiasa ngajaga harkat sareng martabat kulawargi hidup ayeuna cong sasarengan mamah dibuka aisanana bapa oge mangga ditiup lilin dan ngadoa heula bismillahirrahmanirrahim mangga bapak ditiup lilin mangga gelis calik di palih handap simpen mamah aisanana Neng kapalih ditu heula gelis tah di dieu gelis hidup calik dina sinjang anu tuju dina mayunan Neng ngawitan uki beber layar tarik jangkar ti kawit dinten enjing dugi ka payun ayeuna cuang guar lalakon Neng ngadampal dina sinjang anu kahiji anu nandeskeun Neng tos gaduh niat anu suci anu teu cantang tos anu sanesna tos dugi kadinya nyaeta niat hoyong nikah teu aya sanes ngan saukur niat ibadah kadek gelis tah ieu niat ibadah teh sing pengkuk niatkeun yen naon bae nu bakal tumiba teu aya sanes sing pancet sing jejet sing kekeh Neng teu aya sanes nikah masa ukur sebagian tina niat ibadah lajeng lambaran anu kadua ngandung hartos
yen tikawit dinten enjing neng parantos ngadampal kana sinjang anu lambaran anu kadua anu ngandung hartos yen tikawit dinten enjing hirup neng tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyerengan eta caroget teh kadek geulis di mana neng kenging rezeki ulah sangaros rezeki nyalira tapi rezeki sasarengan sing tiasa silih hargaan sing tiasa silih terbuka kumargi rezeki hidup rezeki caroge tah eta geulis anu ku hidup engke bakal kapayunan ulah sok sumput salindung kumargi eta anu bakal ngalantarankeun pudarna tina naon anu janten niat awal hidup lajeng oge lambaran anu katilu anu ku hidup dicalikan ngandung hartos dina niat anu suci kiatkeun di niat hidup margi niat anu suci eta pasti bakal seueur gogoda sareng dodoja nawa etu anu pengkuh teu sakedik di mana parantos muka kana lambaran hirup rumah tangga rentas di tengah jalan kumargi teu kiat dina mayunan gogoda sareng cocoba kadek geulis sing emut sadayana niatan anu sae tangtosna bakal disarengan sareng gogoda sareng dodoja tah eta anu namina niat ibadah. Lambaran anu kaopat ngandung hartos neng aya opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan dina mayunan segala hirup rumah tangga kadek geulis di mana neng bade ngalengkah lengkahkeun sampean anu kanan anu ngawitan ieu nandaskeun neng ngawitan ngalengkah dina niatan anu sae mungguh Allah mugia neng sing salawasna ditangtayungan ku Gusti Allah mugia sing salawasna dina jalan anu dipikaridho ku Allah tah eta dina lambaran anu kaopat anu ngalangkungan kidung kulon wetan sareng kaler lajeng lembaran anu kalima ngandung hartos papagon agama nyaeta rukun Islam teh kadek geulis di mana hidup parantos muka lambaran anyar ulah dugikeun ka ngaluli-luli salat anu 5 waktu margi eta anu janten benteng dan segala hidup kahirupan urang teu daya teu upaya angin kersa mantena angin anjeuna anu ngajagi tina segala rupi gogoda sareng dodoja tah eta geulis anu janten pondasina dina hirup rumah tangga lajeng lembaran anu kagenep rukun iman kadek geulis neng ku mamah sareng ku bapa dititipkeun disakolahkeun dimadrasahkeun dugikeun kadanget ayeuna mamah sareng bapa tenulih kacape ku hoyong-hoyongna neng janten murang kali anu solehah anu tiasa dibuktoskeun ku amal anu sae ku janten murang kali anu solehah anu tiasa janten kebanggaan mamah sareng bapa buktoskeun geulis tikawit kapungkur ti nalika neng gubraga alam dunya dugikeun kadanget ayeuna masih kene ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa neng enjing bade lempang sorangan buktoskeun yen neng tiasa janten murang kali anu tiasa janten kebanggaan mamah sareng bapa lajeng lembaran anu katujuh lembaran pamungkas sing emut geulis dina mayunan hirup rumah tangga yen sadayana jalmi nu kumelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu pamugi-mugi engke di mana urang di akhir kahirupan urang mugia urang sing salawasna dina panglangtayungan Gusti aya dina husnul khotimah amin amin ya Allah ya rabbal alamin manawi eta tah pami diguar dina sinjang anu 7 ayeuna neng geura payunan mayun ka payunan mamah geulis mangga kapalih ditu sok geulis geura calik sing raos geulis calikna sampeana neng sing calik leres enakeun sada acan hidup sungkem geulis geura tinggal heula rarai mamah ku neng dua bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8
8 bulan hidup gubrag ke alam dunia bari dibarengan ku getih nu lalambaran. Sok gelis emutkeun bayangkeun nalika neng gubrag ke alam dunia kumaha capek na mama, kumaha nyeri na mama. Waktu mama ngalahirkeun hidup nandonkeun nyawa. Panginten waktu harita saumpami kedah aya nyawa anu kedah dipilih. Gusti wios abdi, Gusti salametkeun pun anak. Tah neng eta mama saumpamina harita aya nyawa anu kedah dipilih, mama anu ngelehan guys. Nah urang tos dugikeun ka dinya ngimutkeun kana sadaya kacapek ka nyeri jeung tanggung jawab anu jadi kolot. Nalika neng parantos ngalahir 2 tahun lamina neng nyusuan kanu jadi indung. Mamah kirang mondok, mamah kirang neda upami dietang geus sabaraha liteureun ci susu mama, sabaraha liteureun ci susu mama ngurusan salami neng. Nyusuan kanu jadi indung geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi kolot, geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi indung. Kumaha saumpamina sacacat neng nyuhunkeun dihampura kanu jadi indung, mamah tos dipundut ku Allah. Sedengkeun dina keterangan yen sayak tos naridona Allah gumantung karidona ibu sareng ibu. Neng gerak emut-emut beli neng rumah sakit lupa doraka kanu jadi indung. Waktu neng nuju teu damang, mamah sering tetiasa mondok. Ngebelaan mama boboge bari calik bari ngadoa ka Gusti, ya Allah Gusti tepakeun ka nyerina ka abdi, wios abdi Gusti hawatos pun anak mah istri pilih teu kiat. Tah eta nu jadi indung sanesa poe 2 poe sanesa wengi 2 wengi neng dugikeun ka neng, dugikeun ka dinten ayeuna neng ngahesekeun seueur keneh mijantenkeun doraka nu jadi indung. Emutkeun geus sayak tos naridona Allah gumantung karidona ibu sareng ibu. Ayeuna geus bilih neng teu acan kantos nyuhunkeun dihampura anu dugikeun tina kedal ati anu wening tina manah anu ikhlas. Emutkeun geus tah ieu kanyaah Allah anu dititipkeun ka hidup kanggo ngajagi hidup. Bilih neng ngarumasakeun masikeun loba doraka anu jadi indung. Bilih neng rumah sakit lepakene dosa kanu jadi indung. Geus najan mamah tekedal tapi neng kantos nyentah kanu jadi kolot, neng kantos nyentah kanu jadi indung. Najan mamah tekedal tapi neng eta nu ngalantarankeun Allah bendu, eta nu ngalantarankeun pantos surga katutup. Ayeuna geulis gar emut-emut bilih neng rumah sakit loba doraka ti kawit dinten ayeuna neng gerasuhunkeun pangapunten pamugi-mugi neng ku ngalangkungan neng nyuhunkeun dihampura kanu jadi indung pantos surga Allah mugia sing salawasna nyerengan kanggo hidup, mugia neng sing kapendak anu naon anu salami janten tujuan akhir sareng tujuan awal dina mayunan segala hirup rumah tangga. Neng ayeuna mangga kedalisan nyarios ka mama. Mama, abi nyuhutkeun dihampunten. Tilahi dugi ka bakti. Pamawas abdi seunggah-ungkah. Saarang hisakan ka mama. Kebiasa menyang terima ka mama. Aku mau mama. Para ngurus abdi, ngerawat abdi, di air dugi ka ayeuna. Samaos abdi teh biasa ngalang ka rumah. Pamugi kaserang mama, digampas ku Allah, mangkung mulia mama, panjang usia. Sing disehatkan mugi kasepuh. Urang tiasa sesarengan salajengna doakeun mama abdi bade aya dina kaidoan mama. Mugia rumah tangga abdi aya dina kabagjaan.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis sungkem ka mama, sok kadiekeun sok sungkem kana panangan mama. Usapan mama mastaka tuang putra sabelah mangga. Mama sakali deh abi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan ti lahir dugi ka batin. Rumaos abdi salami seueur ngarahetan ka mama. Rumaos abdi salami seueur ngehesekeun ka mama. Mama nu pangsaena kanggo diri abdi, mama nu parantos sagalana kanggo diri abdi. Abdi teu tiasa molang tarima mama. Mugia sadaya kasayan mama digentos ku Allah. Mugia mama sing panjang yuswa, orang sing tiasa sesarangan dugikeun ka sepuh. Hatur nuhun parantos ngadik ngadidik ngarawat abdi, ngurusanan abdi. Abdi hoyong lubar tina kecap doraka tina jadi indung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenis geura cengkat dirangkul salira mamahna geus mangga ditangkep mamahna. Segenis dedeh teuing geus mangga neng gerak nyarios mamah oge sami mangga bilih teu acan anu kantos dikedalkeun. Emut-emut neng bisi neng masih kene salami kahihilapkeun seueur doraka kana jadi indung. Sok ayeuna ieu dina waktos anu sakit-sakit. Pamugi-mugi neng naon anu dipikahoyong tiasa diijabah ku ngalangkungan neng jeung pangapunten terjadi indung. Gelis putra mama hampura mama oge nganukur sakieu dina mikanya ka hidup. Najan tadi pentah hidupku mama dihampura pisan. Najan tadi pentah hidupku mama didoakeun pisan. Nganitip gelis ti mama hidup sing jadi anak anu soleh. Neng sing tiasa jadi anak anu tiasa nyanda kana jalan kasayan dina ngawangun hirup rumah tangga. Bral anak king, mama masih kena lewang hariwang, mama masih kena hoyong saserengan ngagalentoran ka hidup. Mama lewang hariwan sok sieun hidup aya adalah di kumaha rek hirup jeung batur. Hidup lupang di mata kanggo diri mama. Sagalana kumaha mah dipasihkeun kanggo hidup. Hampura geus ngan sakur sakieu kanya mama ka hidup. Bral anak king, mugia hidup sing kapendak lawang kapagjaan sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segelis cengkak disun taar mamahna gelis mangga disun tahan heula neng bade dipoto. Taar mamahna disun kok neng raoskeun heula neng tah ieu neng hoyong nyuhunkeun dihapunten kana jadi indung raoskeun momen spesial neng bade mungkas mangsa dina alam lalagasan. Kawit enjing neng tos benten alam nyaeta ngawitan alam rimbitan lajeng damisna mamah gelis mangga disun damis kenca sareng anu katuhu gelis mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu gentosan tahan heula mamah tahan heula. Doakeun mamah tah ieu tuang putra anu leres-leres hoyong genging panghampura hoyong lubar tina kecap doraka tina jadi indung. Raoskeun neng tah ieu mamah ieu tah dugikeun ka dinten ayeuna menit ayeuna anu tah ya benten dialit dugi ka ayeuna nya sakitu mikanya anak kahida. Mangga ayeuna damisna mamah anu kenca sareng anu katuhu mangga. Alhamdulillah gelis mangga. Lajeng ayeuna diwasuh dampal sampean mangga mamah ayeuna sampean mamahna mangga ngadampal ka dieu mamah dua sampean mamahna neng istighfar geus raoskeun sok pencetan heula sampean mamah mangga neng nyadak caina istighfar 3 kali geus mohon mangga nyadak caina sing seueur neng kembangan candak kembangna wios paseueur mangga sok kan sampean mamahkeun. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma gfirli dunubili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raos geneng tiisna cai tah ieu sampean ieu anu dianggo kanggo ngajagi hidup. Sampean ieu anu dianggo anu dugulupet nyawa kanggo ngajijikeun hidup. Urang masuk ngahilapkeun, urang masuk asa kantun raosna.
tah iya gelis neng tinggal rawaskan pencetan heula sampean mama bilik neng tos lami teu acan ngakantos di mencetan kena sampean nu jadi indung tah iya gelis pangnyaah-nyaahna karamat di alam dunia anu dianggo kanggo ngajagi hidup anu dijanten karamatna anu pamuka lawang pantos surga geura bersihkeun sampean anak mangga neng nyenak di caina sok neng biosak sing seueur neng bersihkan sampai anana yuk malah mandar neng mugia sing jantan sababia neng sing dibersihkan ditina segala gegele kokotor kekemed anu jadi doraka anu jadi indung. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mama ampun upami aya kecap anu leuwih mati tibatan kecap ampun naon anu dikecapeunana abdi dikawit ayeuna hoyong langsung hoyong lubar tina kecap doraka tina jadi indung abdi hoyong kabuh kalawang surga kabagjaan dina mayunan segala hirup rumah tangga. Ampun mama, astagfirullahalazim. Lajeng neng dilap mangga ku ieu bebeos dilapna ku ieu lajeng sengitan neng tah ieu oge ku neng disengitan ngendung hartos neng ieu kembang sareng minyak wangi mugia ieu sing janten sababiahna neng sing tiasa nyengitan ka kulawargi ngajaga harkat sareng martabatna indung anu salami ieu neng anu parantos seueur pisan doraka ngahesekeun ti kawit neng lahir ka alam dunya dugi kadanget ayeuna niatkeun neng hayang ngarobah kaayaan hayang ngarobah kehidupan neng hayang kabuh kalawang kabagjaan anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten oge pangjajab ku doa tinu janten sepuh anu teu aya pangbaluhna kanggo mayunan segala rumah tanggi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga mamah tiasa ka palihandap deui neng sungkem gelis sampean mamah neng na mundur sakedik mangga neng kana sampean mamah gelis sok gelis sungkem mamah sakali di abi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan rumaos abdi seueur doraka ka mama rumaos abdi seueur ngehesekeun ka mama mamah nu pangsaena kanggo diri abdi mamah nu pangsagalana kanggo diri abdi. Terus mangga terus cekap neng sok mangga neng kapalih dia we ayeuna gerak tepangan karama hidup tah ieu geus serama hidup pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana sok sada acar hidup sungkem gerak tetep gelis ya raya bapa gerak tinggal soca bapa taar bapa anu sakitu capek na ngurusanan ka hidup bapa teu kantos nyarioskeun yen bapa teh capek bapa teh kantos nyarioskeun lamun bapa teh ripuh neng emutkeun bapa mah anu dirasa oge teu dirasa duguh lupet nyawa tenuli kacape barang jeung peuting eta ku hayang-hayang boga rezeki leuwih keur ngajejekeun hidup nah geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi bapa geus bisa kumaha mulang tarima kanu jadi kulun upami di etang sabaraha kilaeun ke sang bapa anu dianggo kanggo ngajejekeun hidup ti kawit hidup gubrag ka alam dunya sabaraha kilauan ke sang bapa anu dianggo keur ngajagi hidup tah geus eta bapa teu aya nu pangnyaah-nyaahna teu aya nu pangbela-belana ingwal ti indung jeung bapa geura tetep gelis rarai bapa raoskeun neng anu salami seueur ngalsihan ka nyeri anu jadi kolot raoskeun neng anu salami seueur doraka anu jadi bapa ngimutkeun geus najan bapa teu kedah tapi neng kantos nyentak neng kantos ngaraheutan sanes kantos disering ngaraheutan kanu jadi bapa sami oge sapertos ka mama
najan bapak terkedal tapi tak nu ngalantarankeun Allah bendu tak nu ngalantarankeun doa hidup tadi ijabah sok eta geus geura emut-emut ayeuna waktos anu sakieu saena geura bersihkeun jiwa hidup geura bersihkeun raga hidup neng geura pundut panghapunten kalau jadi bapak malah mandara pamugi-mugi ku ngalangkungan neng nginging panghampura tinu jadi bapak neng sing jadi dan murang kali anu suci anu luar tina kecap doraka amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak abdi nyuhunkeun dihapunten tina sadaya kalepatan ti lahir dugi ka batin rumaos abdi seueur doraka siang ka Bapak hatur nuhun parantos ngurus abdi ngarawat abdi ti aalit dugi ka ayeuna dugi ka mana ge abdi moal bisa mulang tariman karena sadaya kasayang Bapak. Hatur nuhun Bapak. Mugia Bapak sehat al sadaya kesehatan Bapak digentos ku Allah mang pirang-pirang salajengna doakeun Bapak abdi bade nikah pamugi-mugi dicarogeun abdi lalaki sejati anu tiasa neraskeun kanyaang Bapak abdi ku Bapak hoyong dijajah hoyong didoakeun hoyong diwalian mugia Bapak sing sehat urang tiasa sareng dugi ka sepuh doakeun Bapak mugia rumah tangga abdi sing aya dina kabagjaan nu ngalangkungan ridho ti Bapak amin ya Allah ya rabbal alamin. Sungkem ka bapak neng geus sungkem neng sok ini usapan bapak masta katuang putra sok neng sok geus sungkem ka bapak geus suhunkeun panghapunten bapak sekali dia abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya doraka abdi anu salami seueur ngaraheutan ka bapak rumaos anu salami abdi teu bisa mulang tarima ka bapak bapak anu pangsaena kanggo diri abdi bapak anu parantos ngurusanan abdi ti aalit dugi ka ayeuna hatur nuhun bapak dugi ka mana ya abdi moal bisa mulang tarima ka bapak rumaos abdi loba doraka ka bapak bapak doakeun abdi bade muka lambaran anyar dina segala hirup rumah tangga pamugi-mugi rumah tangga abdi sing salawasna dina karidhoan Allah doakeun bapak mugia abdi sing aya dina kabagjaan ti kawit dinten enjing bade lempang sorangan ti kawit dinten enjing tanggal walar bapak lungsur kanu janten caroge doakeun bapak najan bapak lawang hariwang pada ngalepaskeun abdi pamugi-mugi picarogeun abdi lalaki sajati anu tiasa neraskeun ka dedeh bapak kanyaah bapak amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis gara cengkat gara rangkul salira bapak ku hidup gelis sok gara rangkul mengpenghidup masih kira biasa sesonoan gelis kemarin gitu kawit enjing hidup tos papisah tanggal walarama tos cagduhi kadinten ayeuna sareng sana hidup di rapalan bapak tos tengah gaduh-gaduh deui gelis gedeus teuing gelis putra bapak hariwang lewang sok sieun hidup aya dalah di kumaha rek rok jeung batur tapi ti kawit ayeuna bapak kudu ngaikhlaskeun ka hidup ti kawit ayeuna hidup kudu sing bisa nunjukkeun jadi murang kali anu ulah dugikeun ka pegat jeung kolot
ulah debikeun pajauh jeung dulur. Tunjukkeun geulis hidup sing jadi anak anu soleha. Salajengna Bapa oge hampura geulis manukur sakieu dinamikanya ka hidup. Hampura Bapa tina segala dosa Bapa kana ka hidup. Bapa teu bisa jadi Bapa nu pangsaena kanggo diri hidup. Ngan Bapa nitip hidup sing jadi anak anu soleh, hidup sing jadi anak anu biasa ngajaga harkat jeung martabat indung jeung Bapa. Bra anak king doa Bapa nyerengan najan tadi perintah hidup ku Bapa didoakeun, najan tadi perintah hidup didoakeun dihampura pisan. Bra anak king amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis mangga gerak cangkat gelis. Alhamdulillah sok neng gerak bedahkeun Bapa oge mumpung masih kena tiasa sasarangan. Mengmeng ayeuna masih kene tiasa sasarangan bilih ayeuna teu acan kantos dikendalkeun. Alhamdulillah bagja geulis hidup masih kene diserangan kudu janten karamatna di alam dunia anu sakitu mikanya anu taya wates wangeuna ka hidup. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos geulis mangga cangkatin narangkul mamah sareng bapakna, mangga calik sareng mamah sareng bapakna. Mangga ditangkep mamah sareng bapakna sok ditangkep neng. Dedah teuing geulis putra mamah sareng bapa hampura mamah jeung bapa ngan ukur sakieu dinamikanya angka hidup. Bapa nitip jeung mamah hidup cing jadi anak anu soleh anu tiasa ngajaga harkat jeung martabat indung jeung bapa. Moga hidup sing salawasna aya dina karidaan Allah, moga hidup sing salawasna aya dina panjang punjung. Doa bapa nyerengan sareng mama. Bapa nitip hidup gaduh saderek gaduh kulawargi kade ulah nepikeun ka pegat jeung dulur, ulah nepikeun pajauh jeung sepuh. Sing emut geulis, sing emut ka purwadaksi. Sok anak Imbra hidup geramiang geram muka lambaran anyar. Doa mamah jeung bapa nyerengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tas geulis mangga ena cangkat mangga. Ayo geura diwasu sampean ramakna istighfar geus mangga ramakna ka dieu sampean anak duana istighfar mangga candak cairna neng sing seueur sareng kembangna wios mangga candak sadaya ge kembangna ieu ngaestukeun neng anu leres-leres hoyong dipika ridho kudu jadi bapa hoyong kenging pangahampura ti bapa candak cai sareng kembangna istighfar geulis. Astagfirullahalazim, 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 la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Abi ampun Bapak upami aya kecap anu leuwih mati tibatan kecap ampun anaon pi kecapeunana abi hoyong lubar tina kecap doraka tinu jadi kolot abi hoyong kabuka di lawang surga. Mugia Bapak ulah geneuk malik kersa ngahapunten ka abdi teu samudaya doraka anu salami abdi rumaos seueur ngahilapkeun kana sadaya kasayan Bapak kacape Bapak jasa Bapak sareng anu sajabina ayeuna abdi nyuhunkeun ku Bapak diridokeun nyuhunkeun ku Bapak dijajab kulubar tina kecap doraka ti Bapak sareng doa anu pangsae-sae enak kanggo rumah tangga abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga neng dilap geulis lajeng mangga mangga neng sengitan. Alhamdulillah ya oge sami hindap nyengitan kanu jadi sampean Bapa ya oge mudah-mudahan geulis sing janten sababia neng sing tiasa nganyengitan kanu jadi kulawargi neng sing tiasa janten murang kali anu tiasa ngajaga harkat martabat nama baik kulawargi. Mangga Bapak kahandap deui neng sungkem kana sampean Bapak geulis mangga tos sok neng disun sampean bapakna ku neng Bapak sakali deui abdi nyuhunkeun dihapunten tina sadaya doraka abdi anu parantos janten ieu ngalantarankeun abdi katutupna lawang surga. Ampun Bapak hapunten abdi rumaos abdi seueur kalepatan ka Bapak
abdi seueur ngahesekeun ka bapa. Rumaos bapa nu pangsayana kanggo diri abdi anu pangseueur-seueurna doraka ka bapa. Kanya bapa anu taya wates wangana abdi teu tiasa ngaraoskeun kumaha capek jeung nyeri bapa pangurusanan abdi. Ti alit dugi ka ayeuna bapa nu sakitu mikanya anak padahal bapa oge priyogi dipikanya aku abdi tapi abdi teu tiasa. Kanya abdi nandingan kana sagala kanya bapa. Bapa ampun abdi teu aya kecap anu leuwih mati tibatan kecap ampun. Abdi teu aya deui kecap ti kecapeunana ti naon pi kecapeunana kanggo abdi nyuhunkeun dihampura tina lubar kecap doraka tinu jadi kolot. Ampun Bapak, mugi Bapak larengat gali ngahampura ka abdi. Rumaos abdi anu seueur kalepatan loba doraka ka Bapak. Mugi Bapak ti ayeuna Bapak abdi hoyong dibuka deui lawang surga. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cengkat dirangkul nekna makna gelis mangga sok gerak sasarengan gerak silih doakeun nyarios gelis ka emak nyarios emak hatur nuhun parantos ngatik ngadidik ngarawat abdi ngurusan abdi hatur nuhun hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan abdi. Mangga gelis geser mangga salajengna neng sungkem gubragan mastaka neng dina pangkonan mimi mangga neng suhunkeun karidoanana suhunkeun doa sareng karidoanana tah neng anu salametin neng gubrag ka alam dunya ieu tah ieu sepuh-sepuh anu ngurusanan neng diurus sapertos nangga endog beberemna teu aya kacape teu aya kacape teu aya kariweuh ku hoyong-hoyongna neng janten murang sekali anu sapertos nangga endog beberemna dipikanya dipika asi anu taya wates wangeuna neng mangga geura nyarios suhunkeun panghapunten sareng nyuhunkeun dijajak ku doa pada mayunan hirup rumah tangga mugi sing aya dina karidhoan Allah. Mangga neng dirangkul mimina mangga sok gelis geura lubarkeun geura bedahkeun cesos geura kedalkeun bieu teh acan anu kantos ku neng dikedalkeun. Mangga Gusti astagfirullahalazim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis mangga gentos deui ngageser ka uwa mangga ieu oge sami gelis sepuh hidup sok gubrakeun mastaka hidup dina pangkonan uwa gelis mangga suhunkeun panghapunten uwa hatur nuhun parantos ngatik ngadidik abdi ngurusanan abdi hapunten anu salami abdi seueur ngariweuhkeun abdi nu parantos diurusan nanti aali anu abdi teh biasa mulang tarima sakali dia abdi ngahaturkeun nuhun tina sadaya kasayang sareng kacapean kanggo ngarawat abdi dugi kadanget ayeuna doakeun uwa abdi ti kawin enjing bade lempang sorangan mugi rumah tangga abdi sing aya dina kajembaran karidhoan anu ngalangkungan kenging ridho ti uwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis ngalih deui mangga ka bibi heula neng mangga ka uwa heula mangga sungkem neng ka uwa mangga uwa usapan masaka nengna ku uwa mangga neng sok nyuhunkeun dihapunten gelis ka uwa hapunten abdi parantos anu salami seueur ngaraheutan ka uwa ngahesekeun ka uwa parantos ngurusanan abdi mikanya abdi ti alit dugi ka ayeuna hatur nuhun uwa abdi ti kawit ayeuna uku hoyong dijajab ku doa hoyong dijajab
digiring ku ka asih bade mayunan segala hidup rumah tangga. Doakeun mugi rumah tangga abdi sing salawasna aya dina kajembaran sakinah mawadah warahmah. Mangga gelis dicengkat, mangga dirangkul uwana. Mangga neng ngageser deui, mangga sadayana di tepangan. Mangga ka uwa. Karimbung mana raina? Enggak. Raina mangga sesalaman karaka bade di palih dia we mangga. Raina neng palih dia neng pangali dia neng ka dia we ka pangul. Ayun neng ka dia. Neng palih dia Raina palih dinya. Neng ka dia. Calik dihandap neng papayun-payun. Neng sungkem ka teteh gelis kana pangkonan teteh sok sungkem ka teteh usapan neng mastaka Raida teteh abdi nuhunkeun dihapunten ka teteh rumaos urang sok sisirikan rumaos urang sok silih paseaan tapi dikawit ayeuna teteh abdi hoyong ngarobah adat abdi hoyong lubar doraka ti teteh hampura teteh abi seueur ngeraheutan ka teteh ti kawit ayeuna urang juang silih lubarkeun ti kawit ayeuna mudah-mudahan urang juang hirup sasarengan najan ti kawit enjing teteh tos sareng abdi deui tapi teteh urang wong ngajagi mamah sareng bapak mugia teteh urang sing salawasna sing janten murang kali anu tiasa sauyunan sangos teteh tos dasara tapi teteh ulah dugikeun ka pegat jeung dulur urang cuang silih doakeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat dirangkul tetehna ku neng sok silih rangkul neng jeung teteh sok silih tangkep gelis deden teuing gelis rai tetehnya pisan ka hideung teteh oge hampura gelis sok seueur kebenduan ka hideung sok seueur ngaraheutan ka hideung tapi ti ayeuna teteh oge hayang minta dihampura hidupku teteh dihampura sawangsulna teteh oge hampura gelis ti kawit ayeuna urang juang silih lubarkeun ti kawit ayeuna urang juang sasarengan ngurusanan mamah jeung bapak insyaallah teteh moal dugikeun ka pegat jeung dulur gelis doakeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis cengkat dirangkul mamah jeung bapakna sok mangga sasarengan ditangkep mamah sareng bapakna dedeh teuing gelis putra mamah sareng bapak hidupku mamah jeung ku bapak didoakeun pisan bral anaki neng sing jalujur neng sing kapendak kabagjaan doa bapak sagalana nyarengan kanggo hidup duaan pamugi-mugi kulawargi urang kulawargi ulah nepikeun ka pakotrek kita mudah-mudahan kulawargi urang anu salawasna ina dina jalan Allah urang tiasa sasarengan ulah nepikeun ka pegat jeung dulur bra anaki doa mamah jeung bapak sadayana nyarengan kanggo kabagjaan hidup duaan amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga neng gelis mangga biasa dilajeng neng calik dipalih handap dipalih ditu neng mangga dijajab ku mamah sareng ku bapak neng dibalik mangga mamah sareng bapak aya di hijireun neng calik gelis mangga bapak candak caina tak cepengan ku neng tak ku bapak cepengan doakeun bapak tuang putra
Bismillahirrohmanirrohim. Gelis ieu cai pangdoa ti Bapa anu kanggo ngajajak hidup ngabersihkeun tina sadaya gegeuleuh kekemet anu jadi hahalang dina raga hidup. Mangga Bapa kana mastakanakeun. Bismillahirrohmanirrohim. Ka dieu
nak kali itu ngalungkeun anu ngawitan kadinya heula ngawurkeunana sakedap acan heula sakedap satu acan dina ieu sawer kahiji sim kuring nyedah hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan dina mandu dina ieu acara hapunten anu kasuhun lajeng oge mugia ieu neng bade ngawurkeun dina ieu artos pamugi-mugi doa ti sadayana neng sing janten kula anu beunghar resep merek maweh ka sesami rezeki anu diawurkeun sing kagentos nu manglangkung-langkung amin ya Allah ya rabbal alamin 1 2 3 neng mah ngawurkeun tuh kaditu mama kaditu mani rame perjuangan awur sawerna di awur alhamdulillah tah dina wadah aya keneh barudak tah nu hiji tah aya keneh tah awur aya sabaraha ngobeng atas manawi